ketika leuwih takaburna memahami Al-Qur'an indah luar biasa. Nu mantek lamun aya kiai geus paham kana Al-Qur'an, udang dipeuting ajunya maca Al-Qur'an ngalengis ulah kaget. Isuk peuting ngalengis ulah kaget. Ulah kaget. Terus ngalengis. Pamajigana ge ka 3 peuting nanya kakak maca Qur'an haju ceri kuna bohongan teh diizinan. Cak pamajigana tuh teh kapaham. Orang tadi izinan ceriknya tak. Wah, urusan bos gitu naonan. Teu iman ka Kangjeng Nabi Musa, teu iman kana kitab Taurat, takabur sa'asrifu an ayati. Tidak memahami kitab Taurat lantaran sombong adigung-adiguna sa'asrifu an ayati. Bari manehanana sombong nabi ghairil haq. Emang aya nu sombong hak atuh aya. Saha Gusti Allah. Gusti Allah mah sombong teh hak. Cek Gusti Allah al-kibriya'u ridai wal usmatu izari. Sombong solendang kaula. Agung pakaian kaula. Awas cek Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Wa man adani wahidin minhuma fi wahidin minhuma. Saha jelema anu ngarusak hiji bae di antara dua yakni nyaruaan ka aing puguh sombong nu aing dipake ku sia takabur teh nu aing dipake ku sia awas sia ku aing balangkeun sia ku aing ka neraka aing teu meunang sombong qadartuka finnar qadartuhu finnar. Sombongnya majeuna cek Gusti Allah aing mah aing mah langit bumi nangainyeun termasuk sia atau sombong teh majeuna pakaian aing mah al-kibriya'u ridai hak sombongna atawa takaburna kaburan batur at-takabburu lil mutakabbir shadaqatun. Jelema di hareupeun urang ngomong sadaek-daek bae bohong bode jasa ngomong jaing ngajaknya teh Masya Allah ika kota itu mau duit 10 juta 20 juta mah teu betah. Heuh aing mah teu betah aja si hirup teh. Aju aing mah jasana lamun teu dahar di restoran nupang mahal-mahal aing mah hirup teu betah jasa. Geus kieu meureun hirup aing ku Gusti Allah dibere kakayaan nu pohara. Beuh budak. Pohara jasa. Jika aing mah lamun teu kawin deui aing mah teu betah aja hirup. Lantaran jang naon tuh gagah aya di aing dunia aya di aing atau matak naon sih sesenangan di alam dunia beuh pohara urang ngadengekeun hareudang jadi urang ngomong sia mah kakarak sakitu lah udah sok dia omong-omong tuh sawah ti dieu ka ditu sabaraha hektar hitung ku sia emang usaha atuh sameureun kan pangitungkeun we ku sia nu ti dieu ka ditu tuh coba pangnawarkeun ka jelema-jelemana sabaraha duit bejakeun ayo sabaraha duit kieu sameterna ayo tanyakeun ku sia lamun ditanyakeun atuh geus saya bisa tanyakeun masa bodoh sia lain dibeli atuh henteu oh gawe nanya-nanyakeun we dibeli henteu taya takabur lil mutakabbir sadaqah nyadang lamun nyana takaburan deui ti aing mah masyaallah ieu barang boga silat barang boga penca alhamdulillah jelema asal ngadu jeung set aing sabaraha kali gelut menang bae gelut siapa ku aing mah nya nadeg datangnya ditiupna puh ajur jelema oh budak bogan sia takabur beres bae kakara gede datang doang can kungsi aing mah can kungsi ngajotos can kungsi nangkis doang ditiup doang bae puh masyaallah lenyap hilang tanpa karana nya na geus mau ngomong aing teh ngomong jeung sia teh sia teh takabur di hareupeun aing sedekah eta kos pagede-gede omong tapi coba-coba takabur kana kitab Taurat coba-coba takabur ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq kumaha si bentuk takaburna wa irau kulla ayatin la yu'minun
biha lamun maranehanana ningali kana sakabeh ayat kana saban-saban ayat la yu'minu biha maka sama sekali teu percaya padahal Kangjeng Nabi Musa teh memehna luar biasa ngabejakeun kaula teh nabi kaula teh rasul kemudian manehanana dipanggil ku Gusti Allah nyahoan dibere kitab Taurat nyahoan tapi ketika dibacakeun saban-saban ayat wa yarau kullayatin lamun manehana ningali kana saban-saban ayat la yu'minu biha setiap ayat iman sama sekali takabur kafir teu iman masyaallah aya kula jeung la lamun cek tukang aliman tek mata bilaga geus kanyahoan di dieu teh aya lapat umum kula aya nafila jadi berarti di dieu teh ada umum heula nafi berarti umum musalab ngaranna aya salabul umum aya umum salab aya umum nafi aya nafil umum ieu mah ngaranna umum musalab umumun nafi geus kajawan jadi ieu mah maknana aya kula fardin badin min afradil ayat teu sama sekali teh aya nu diimankeun bae mun manehanana ningali kitab Taurat saban-saban ayat setiap ayat sama sekali la yu'minu biha kafir secara mutlak tiba heula geus karar itu masyaallah geus kafir tama isa asrifu an ayati ku Gusti Allah takabur teh biang keladi takabur pengkol teu hayangeun sama sekali kos kuari Yahudi Kristen teu hayangeun kana Al-Qur'anul Karim bahkan aya nu abangan di urang disebut Islam jalain disebut lain Islam janyana teh campur baur jeung Islam boro-boro sekelas urang dihandap di luhur wallahu alam Islam wallahu alam lain nu di laluhur lantaran kumaha atuh atuh kos karari itu teu kadeuleu salatna kadang-kadang ka masjid mah ka masjid tapi teu kadeuleu salat milu jeung manehana jeung Kristen milu harus kos karari itu bae saha wallahu alam ya loba jasa urang sebagai rakyat nongtonnya anak geus kos karari itu bae kajeun antepkeun bae senang-senang manyana kos kitu jeung kege bakal paeh kapanggih jeung Allah samarukanana manehanana teh moal kapanggih kitu jeung Allah kapanggih keun bae manehanana urang sing hade bakal kapanggih jeung Allah tuh nomor kahiji nyana iman sama sekali kana kitab Taurat wa sabilar rusdi la yattaqiu sabila nomor kedua lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh kana jalan-jalan pibenereun anu datang ti Gusti Allah ye mabok teh haram ye zina teh haram ye korupsi teh haram la yattaqiu sabila manehanana teu daek ngambah kana jalan pituduh sia-sia aing-aing bae termasuk jelema nu iman kana kitab Taurat ketika ngainstruksikeun mabok haram la yattaqidu sabila tetep bae mabok zina haram la yattaqidu sabila tetep bae zina korupsi haram la yattaqidu sabila tetep bae korupsi baheula ieu mah baheula kos kitu baheula haju lamun kuari kos karari itu berarti tetesan baheula asli tetesan baheula bejakeun kuari Al-Qur'anul Karim teh ngalarang mabok wa yaru sabilar rusdi lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh ti Gusti Allah sampaikeun ku para kiai dina Al-Qur'anana ge kos kieu kade mabok teh haram la yattaqidu sabila teu daek ngambah kana perjalanan pituduh mabok bae sampaikeun ku kiai kuari Al-Qur'anul Karim kade ulah zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisha tetep bae la yattaqidu sabila maka manehanana tetep bae henteu nyokot jalan pituduh zina bae hei maling teh korupsi teh ieu teh haram
wajib jihad bejakeun ku para kiai tetep bae la yattakhidhu sabila tetep bae korupsi maling bae eta geus dibeja-bejakeun kade ulah sok ngeridit haram nih sakedeung urang di alam dunia aju di akhirat ku gara-gara ngaririt urang kang jebur ka neraka jahanam geus dibejakeun ngajeger-jeger kana ceuli lah tun aya kiai nu ngamenangkeun ieu dihijikeun jeung kiai nu ngamenangkeun la yattakhidhu sabila geus ulah didengekeun ki uci ieu kos kitu mah geus sabar urang nya namanya ngaji mah ngaji bae tapi urang sama ulah udah pakai kos kitu nama hese orang kan butuh galer butuh gitu dengerit mah kumaha tuh urang hese capek kan geus lah gajeun lah kayak di neraka ge beureun urang sapotong ieu atuh los ya ide ku ka neraka sapotong emangna pugu cenang ge dijigir nyerina kabeh cenang dijinggir jerina kaw-kaw sakaw-kaw bisul dibujur jerina ka kabeh jerina ka kabeh itu sia ka neraka ngan sacangkeng hayu sia emang dicangkeng ka luhur moal panas ngagolak sia ka jadi loko lagi tetep la yattakhidhu sabila teu daek nyokot jalan pituduh teu daekeun sama sakali kurang kumaha ku ari informasi tentang mabok makin menjadi berjamur ayeuna geus puguh mabok minuman mabok obat baheula mah aya larangan ku ari mah lamun urang ningali ka toko-toko minuman aman biasa sebab nyana ngomongna penyediaan orang non muslim yang itu domisili di negara kita supaya nyana betaheun segay ai erek mah la yattakhidhu sabila geus kurang kumaha informasi Al-Qur'an disampaikan mui geus nyampeikeun depag geus nyampeikeun sepuguh para penceramah terus pengajian tapi tetep bae la yattakhidhu sabila teu daek ngambah melaksanakan jalan-jalan pituduh malah nyana baris nyana ngomong lagi kararieu urang ulah waka ngaji jang ora keneh ulah waka engke geus kolot kakara urang ngaji rieuh urang ngaji mah asana hararese bae ka dieu henteu meunang ka ditu teu meunang ka dieu haram teu meunang ieu tuh urang di mana senangna ka diharam ka ditu haram duit urang dipake naon geus ulah waka ngaji ulah waka kukula di daerah dia ge aya jelebong nyokot duit bank puluhan juta diajakan ngaji teh aku babaturan urang ngaji ka Cilongok aing mah moal ngaji ka Cilongok satungtung aing nyokot duit di bank ke geus teu nyokot duit di bank karek aing ngaji ka Cilongok ya kan ngajina aing mah jeung nu biasa-biasa bae jeung anu teu ngaharamkeun duit di bank cek cenah teh kadeke ku ceulik kula aing teh nyaho urang mana ke belah kulon aya belah kulon di mana geus wae nyaho teh rahasia aing emang nyana bebeja henteu emang saya nu bebeja nu bebeja dah sombong amat sekali-sekali aing sombong aja we aya jelema dogos gitu sugih embungeun ka pangejeung kula lamun lain amprok dinu eta mah kitu teh kebeneran kiai biasa amprok masa salaman kan salaman ngan tilok bare duit tilok jigo lagi moal narima nyana lamun mere duit ka aing moal trek ka handap duit teh bakal mun leutik aduh Gusti Allah tapi kula bendo atuh henteu ngan karunya ya Allah ya Rabbi harta geus ambalaya kemudian atuh ayeuna nyana geus rada kolot ya Allah ya Rabbi tetep bae jahat teh nurani namanya nage hayang salamet jaga di akhirat teh malah geus jadi haji tapi terus bae nyana neangan duit tina duit nu kos kararitu da usahana Gusti mah maha kawasa Gusti pangbukakeun hatena kaya aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana tapi di akhirat batur-batur sakelilingna ka sorga nyana ngagejebur ka neraka betapa meureunan sedihna bukakeun Gusti hidayah henteu bendu kuring emang bendu henteu itu bendu masalah urusannya anak atau dunia-dunianya usah-usah ngan karunya sebab urang mah yakin jasa ka Al-Qur'an cak Al-Qur'an kos kitu teh gak gejebur atuh gak jebur
Gimana mun salaman jeung nama? Selamat datang ke Jebur. Cek cenah naon dia ke Jebur? Teu rahasia. Orangnya geus nyaho ti heula. Ieu tah wa iyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Terus dibejakeun pohara luar biasa tetap teu iman, teu percaya, teu bake. Dimimitianana kumanehanana tembung maca Al-Quran kabeladiana daek nama maca teh kalantaran kabawa kusiat situasi model bulan Ramadan kabeladiana mah teu daekeun memahami kana maca Al-Quran ikeur cerita Quran beladi tuna ieu Taurat Al-Quran sarua kapan urang maca Quran teh lamun urang tamat sampai sapeting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja alhamdulillah bulan Ramadan makulate bisa genap 7 kali tamat bu Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin tapi manehanana akhlakna teu berubah teu hebat emang hebat henteu alhamdulillah jadi kiai bro tas tamatan Al-Quran geus 7 kali tamat kula sebulan puasa Masya Allah si anu mah teu tamatan-tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur eta teu karasa ka dunyana pangaruh mun cara obat nya mah geus kebal pangaruh sama sekali puyeng dibere bodrek tambah puyeng dibere prokol tambah puyeng dibere aspirin tambah puyeng ieu budak kudu disuntik mati pangaruh Al-Quran dibaca pangaruh kawak nanaonan tapi orang maca saayat doang haju berubah awak kurang hebatan saayat dibaca kurang ayat Quran ngan saayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Al-Qari'atu ari kiamat naon eta kiamat Al-Qari'atu mal-Qari'ah naon ari Qari'ah kiamat mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur yauma yakunun nas manusia kal farashil mabthus seperti bangbara anu halaliber seperti hewan nu laletik halaliber seperti kupu-kupu seperti siraru kala luar teu puguh arah ka mana kos kitulah bayangan kiamat balik deui urang napak Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu ka'ahnil manfus gunung nu sakitu kokoh gagahna tapi dina poe kiamat bahala lajur jelema hilir mudik berangka kaler berangka kidul tepuguh arah ka kulon kawetan masyaallah kal farashil mabthus di antara manusia teh berempan aing di dinya teh ieu kiamat masyaallah balik deui Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus parama ta kiamat famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah mun jelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga wa man khaffat mawazinuhu fa hawiyah lamun berat ka kenca bakal asup ngagejebur ka neraka hawiyah
narun hamiyah. Oh, aing bakal ka neraka ya. Masyaallah ditapakuran mulai ngala wudu. Sieun ka Allah aing bisi ka neraka. Jam 11 kene geus ka masjid. Batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid. Pas batur daratangnya na hees. Ku getol-getol. Eta rada tapakur balik deui nya na maca Quran ge eta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu ka'ihnin manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sedih ngalengi sadaqallahul azim. Kadang teu nyampe dibaca negingan al-qari'atu mal qari'ah doa. Tapi asup ka jero hati. Saminggu sabulan tapi berubah salat tampi. Nyana terus sedekahna pohara. Asa endek kiamat, asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang pae. Mantak Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna, iraha kiamat Tuan? Maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat. Sakali teu ngajawab, Tuan Syekh hari kiamat iraha sih? Teu ngajawab. Katilu kali, Tuan hari kiamat iraha nu sabaraha tereh apa angel kan? Tuan Syekh ulah nanya kiamat. Kiamat bagus jelas bakal Al-Quran ngajelaskeun. Sia teh bakal manggihan kiamat moal kebal deui. Sebab kiamat urang mah paeh sia kiamat ngaranna. Tuh nanya deui nya nu getar-getar kieu bae. Mangkani Tuan Syekh asal geus ngomong bae kan sakecap nyata. Sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat. Jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat. Nu mantak dicaritakeun kiamat dahsyat teh jelema teh mung paeh. Ngaler hidul ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalametkeun diri mung paeh. Paeh mah teh kudu kiamat isuk page toge sia bakal paeh eta kiamat. Wah bener. Atuh geus sih urang ulah menceritakeun kiamat nu itu teh mah jelas nu penting yakin. Ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an. Ngan ieu urang menghadapi paeh eta geus mulai kiamat. Kiamat. Atuh jah kiamat mah lain ku paeh bae. Urang nyandung aja caritakeun ku kolot ya teh kiamat subuh. Sarua teh kiamat. Kanu ngoran teh kanu kolot henteu. Padahal imahnyana na ngabangunnyana enggan kolot sieun. Tung es di WC. Itu kiamat subuh karana. Kiamat. Masya Allah. Nah, bandingkan jeung nu maca Quran satamatan sapeuting. Bandingkan jeung nu maca Quran saminggu sakali tamat. Bandingkan jeung sabulan puasa 7-8 aya nu 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung nu maca surat Al-Qari'ah tapi berubah. Ieu nu hebat. Nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat. Loba wali Allah maca Quran tilok tara rahmatnya nama saayat Maca Quran anu nyentuh ka jero hati. Nyentuh asal dibaca bae surat eta masyaallah leuleus hate. Nu mantak surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumaah malam Jumaah lantaran di dinya teh aya nilai-nilai neraka. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu. Tah eta kapan lain lalaga masyaallah. Summa la yamutu ala yahya sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra
Sumalaya mautu fiha, jelema bakal asup ka neraka teu paeh. Ya Allah, wa tajannabuhal asqa, jelema nu cilaka nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha cak nyana bae, mabok terus, zina terus, maling terus, kumaha cak nyana bae. Hak-hak batur teu dibikeun ka nu bogaana, kumaha cak nyana bae asqa. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra, bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa. Hak batur dipaling kunyana, hak batur cokot kunyana, hak batur dikuasai ku manahanana. Teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di jero neraka disebut paeh, henteu disebut hirup henteu. Ieu bakal nata Balik deui nyana macan, masyaallah Karim. Tapi haju berubah jana. Horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana. Horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana. Jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka, tapi jelema nu bersih mah bahagia. Nikmat aing ge hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tusiruna al hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa illa hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah berubahnya na aing daripada ka neraka minta hampura ka jelema nu pernah dizalim, minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana. Moal kebal aing hirup di alam dunia. Maca surat Sabihis teh jadi berubah. Baca deui ku nyana, baca deui, makin berubah nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make mendingan si eta. Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae duit nu lain hakna dileg-legan, bahkan zalim ka batur, ngomongkeun batur. Bandingkeun jeung nu teu talar, boro-boro talar macan ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu. Timbul bae kasombongan, bae mah terus talar turang. Kula geus dikunyem-kunyem bae, talar tapi teu berubah. Si ieu mah ngarasa aing mah boro-boro talar tapi berubah. Tah nu mantak loba kiai bari bisa dalil tapi tidak berubah kasombonganna. Hei jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nu kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh. Itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid. Ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh. Ajong ke dahar mah kumaha Allah bae lah, ja Allah ge ngurusan aing, ja aing keur orok ge teu usaha jadi bere dahar bae. Tah eta keyakinan luhur tah berarti. Weh luhur tah. Orok ge teu usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cinggu jah henteu. Orok ge jak henteu aya anu tani sugan tani hektaran jah henteu, tapi ja dahar bae manehanana aing lah dek jarupaan ka orok bae lah. Engke ge meureun aya geus dibikeun eta mah ka masjid. Keyakinanna luhur jasa tah mata. Parah tah. Hebat. Wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan hiber jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor kayak mah pandeuri kerami kayak mah pandeuri entah tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hadir nah kudu musyawarah paling urusan donatur paling mah geus engke mah hasil lah bae informasikeun ku sia ka aing. Aing mah lamun ka ditu pan mere salah teu mere salah aing mah. Geus paling mah geus ditu terus bae Gusti ya. Tuh eta nu sarugi mah. Eta naon eta? Maca Quran mah terus bae di imah. Bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli eueuh nanaonan. Dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wow, haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan. Dibaca di wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahanna pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan
awewe maca Quran tamat tapi tenawaran nyandung naonan maning sayat aya jelema macangan sayat bang fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' tuh dibaca deui ku jana baca deui jana haju ngadeukeutan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu fankihu ma qabalakum maka kuduna dari kamarana kabeh maka wa qabalakum anu kakaresep masna dek siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba dek siring 4 mangga jaca kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu ih kak atuh amalkeun aduh ieu mah dakwah teu kudu jauh-jauh eta ngadakwahan salaki kos kitu bae ge isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan ka anda kira ngamalkeun ayat eta kak asana kiamat ujianna keur panas ge galedeg sing jelger tah saayat tapi bermakna berfaedah tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah eueuh naon dia maksud baca Quran teh di jero Al-Quran teh aya nyaritakeun sabar aya nyaritakeun zuhud aya nyaritakeun qanaah aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir nyaritakeun munafik nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Quran nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah nyaritakeun tentang sekitar kehidupan tauhid budaya sosial dan lain sebagainya etalah Al-Quranul Karim hajunyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun kus pamarentah urang dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun eueuh naonan saayat baca tapi ayat dampakna ieu nu mantep deres teh kiai cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sih tilok tamat sok ditapakuran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapakur henteu iyalah wa iyal kullu ayatin la yu'minu biha ningali setiap ayat tetap iman wa iyarau sabila rusdi lamun manehana ningali kana jalan pituduh la yatakhiduhu sabila wa iyyahu sabila wa yatakhiduhu sabila lamun manehana ningali kana jalan-jalan lacup jalan-jalan sasariat takhiduhu sabila malah ngana ngambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya kabita ketika manehanana nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaahnya ngalaksanakeun ketika tentang aya awewe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan ghaimah ditempuh kunyana wa iyyaru sabilal ghayy yatakhiduhu sabila baheula umat Kangjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tenggaling sesetik acan ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tenggaling sesetik acan ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yatakhiduhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Quranul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia goy zina mabok korupsi lah yatakhiduhu sabila jana nyokot jalan ieu kunaon ieu zalika bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu bi ayatina memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulan wagung khusus kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin jeung aya lain teh jelema teh terhadap ayat-ayat Taurat seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopil
kumaha bakalna itu jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat. Walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaula yang kitab Taurat teu ngabohongkeun kana kapanggihna ayat disangka teh moal bakal diudangkeun deui, bakal moal kapanggih jeung Gusti Allah. Eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggih jaga di akhirat. Habitat amalum, sia-sia pagaweanana. Naon nu kunyana dipegawe waktu keur di dunia. Nyana pernah nyen kehadean silaturahmi ka dulur-dulurna, nyana pernah nyen kehadean sedekah, nyana nyen kehadean hibah-hibah dan lain sebagainya, babantu-babantu dan lain sebagainya. Urusan-urusan di dunia, peduli terhadap kemanusiaan, peduli terhadap kesosialan, nyana teu iman, habitat a'maluhum, sia-sia pagawe. Sarua kuari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun, balasanana eueuh deui kecuali pagawean nu kunyana dipigawe. Di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga, di dunia maksiat bakal disiksa. Pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat, pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat, iyalah nu bakal keuna balasan ka manehanana. Sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim, eueuh deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu make kana Al-Qur'an, eta bakal dibales ku Gusti Allah. Nyana ngabalieur tina Al-Qur'anul Karim bakal dibales ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Qur'anul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Qur'an, bakal dibales ku Gusti Allah. Emang mau dibales nyana kuari geus dedekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram, segala zina haram lah geus jararah jasa teh mah kos kitu aja. Allah mah Ghafur Rahim budak pohara nyedekeun ka Allah. Gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos gitu ya aing nyin aturan-aturanana tak ieu urang keluar tidak aturan cilaka. Nah lamun baheula model kos kadari itu bakal disiksa ku Gusti Allah. Penurut kana kitu kitab Taurat nu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah atuh sarua bae ayeuna ge kitab Al-Qur'an anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make. Ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, eueuh deui balasan bagi jelema anu ke di duniana anti kana Al-Qur'an kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang. Eueuh nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang. Mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng, rada lempengkeun. Memantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng, memantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian munggu Allah. Jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah, jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah na ge impian anu mararodel. Memantak aya haol para ulama etalah nu negeran negara, negeran umat. Saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai, oh haol wali, oh haol Kangjeng. Mulai hate urang teh Kangjeng teh saha, ulama teh saha, wali teh saha. Geus ulah nalikeun bidah-bidahna, da penting manfaatna jeung urang. Urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah, muludan bidah, aulan bidah dan lain sebagainya. Giliran Agustus mah teu ngabidahkeun. Eta naon eta tahun baru mah nya teu ngabidahkeun, malah nyana termasuk di jerona. Mun aya jelema ngabidah bidah haul wali, aju nyana kamari ieu milu tahun baruan, petasan jeung bajong-bajongna kunyana dijegur-jegurkeun. Geus bawakeun rantai ke rumah kos kitu. Rantai taekeun ke tanggal kalapa. Geus beres.
eta sia kitu cedak kuki uci aing baru ketempuhan mah atuh ngabidah-bidahakeun geus urang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah kurang ledek kurang hei masih mana ada muludan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lu liatin dah lah udah soal ceramahnya mah kipudoli nggak usah diutarain yang penting pisangnya nih sanpres wow caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang gua nggak kasih lu masih ada berapa situ nah nanyain lu ya ini ledek urang mana nu ngabidahkeun ledek urang malah mah dahar di hareupeunnya nih ada semur nih semur bidah itu haram biarin pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih iya ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini iya ada yang Nabi salamnya di sini nih ntar hati jadi terang bidah lu haram lu biarin bidah juga lu gua mau makan di depan lu ini gua jotos lagi lu parangsanya aduh eta ya parangsanya sebelon teh Malayu tolol la hal yujzauna illa ma kanu ya'malun naon nu kurang dipigawe bakal kapanggih balesan jaza biqadril amal balasan kumaha amalna amal bagus jaza bagus amal jore jaza jore bagus loba jaza loba jore deui urang gede jorena gede deui jazaana nu mantap mumpung kuari urang masih diberi umur ku Gusti Allah diberi sehat yuk urang pake neangan pijazaeun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih ku urang masyaallah ngintil-ngintil urang amal urang teh bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tatangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing ditah idit ke teu daek idit cenah tuh nu aing mah deuleu kasep kan geus urang teh begitu endek ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep atuh tenang Kangjeng Nabi geus nyahoeun ya dah timbang langsung geus kadeuleu kasep nah ieu nu bermasalah ieu hideung amat sih amal aduh ya bau ya amal ieu masyaallah tah mangkaning mimilu kan jeung urang isin amat urang ti miti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun didinya aya judian aya mabokan aya zinahan aya korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta mimilu bae ulal elel bae ulah elel kikirannya ada di luhureun pundak urang sia ulah kikitu aja aing isinin neraka jahanam ulah kitu pan aing geus jadi haji jahanam sia risi da ngaran risi biasa masyaallah nantak wali mah tenang di akhiratna nyuhan isi saya kira terus jangan begitu istirahat sebab naon geus boga nu kasep tenang nyana mah geus indah jasa geus nu kasep aya ka santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep kan kiai mah santrina mah anu deukeut jore ngadeuketan meureun minta syafaat bareng gitu kan sama lu sana dulu lu bareng-bareng ngeriung sekarang enggak ada sono lu bau tuh amal kamu bau ih cenah teu kula mah hayang kamu teu bisa henteu kula moal ini aduh kiai ketempuhan tungtung mah didinya nya nyekelan kiai bae terus baiknya sia nyekelan ge di dieu waktu ditimbang mah moal bisa tetep aya nyekelan bae kiai ka surga ingeuk milu bae emang teu kena naik angkot ya Allah ya Rabbi tapi engke aya jelema anu diperhitungkeun ku Gusti Allah anu boga amal-amal teu karasa modal sedekah teu karasa ngabantuan sabilillah teu karasa ngabantuan agama teu karasa salat majore puasa majore tapi nya pernah ngabantuan kiai anu lillahi taala aya nilai-nilai tersendiri tapi nya pernah ngabantuan masjid sedekah nu nyaho eta cukup bae Gusti sadajan nabi leutik tapi sedekah teh hayang dideuleuna ku Gusti bae abdi mah teu hayang ku jelema eta nu kos kitu anu bari ngaji Gusti abdi mah ngaji mah teh ka harti abdi mah deuk peureum bae
ieu ge sarua ganjaran nu pohara jasa sebab teu ngadengena naon nya geus barangan sagajaran ganjaranana bae geus minggu hareup harees bae sia ngajina wattakhadha qaum Musa wallahu a'lam